Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Langkung ti payun mangga orang sami-sami panjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu mana di dinten ieu urang tiasa patepang dina kaayaan sehat wal afiat. Shalawat sareng salam mugia kacurang limpahkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulantaran anjeunna urang sadaya tiasa ngabedakeun sagala perkara di hirup arurang mana anu hak jeung mana anu batil. Hadirin sadaya nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, unggal jalmi teh tos tangtu hoyong ngagaduhan kabagjaan di dunia sareng di akhirat engke. Kabagjaan eta teh moal aya ngan ku cara saukur sakadaek urang atawa hura-hura sareng hal-hal anu dilarang dina agama arurang nyaeta agama Islam. Tapi urang salaku jalmi teh kudu ngalakukeun kahadean di hirup arurang nyaeta sapertos ibadah ka Allah Subhanahu wa taala anu atos ditulis dina Al-Qur'an sareng hadis. Tapi urang ge kudu terang yen ngalakukeun teh kudu ku hati anu ikhlas, ulah ku hoyong gara-gara ditempo ku batur sareng dipuji hungkul. Sabab namun urang ibadah ngan saukur hayang katempo ku batur hungkul, arurang kalakan nu capena. Padahal mah ibadah teh kudu disarengan ku ikhlas sareng pasrah. Nabi Muhammad pernah nyebutkeun ciri-ciri jelema anu ria dina ibadahna nyaeta hiji. Sanajan manehanana males ngalakukeun ibadah misalna salat, tapi manehanana bakal getol lamun aya batur anu ningali manehanana keur salat. 2. Ibadahna getol, tapi ngan ukur hoyong dipuji hungkul. Jadi tegor kakak pundung. Tapi mudah-mudahan arurang mah moal nepi ka kitu, moal nepi ka ngakukeun ria hungkul, tapi ngakukeunna ku ikhlas sareng tulus ka Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mung sakitu ti simkuring mugia ieu aya mangpaat kanggo urang sadaya sareng khususna ka simkuring. Hapunten bila aya cariyosan anu kirang merenah. Da sadaya kasayaan datangna ti Gusti Allah Subhanahu wa taala sareng sadaya kalepatan datangna ti simkuring pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.